mata urang sewa ke maca Quran kurang di bulan Ramadan maceli urang ngadengikeun bacaan Al-Qur'an daripada hes manis daripada orang mun bentak orang bakal ngalayang bae mun bentak orang ngeletipi bae mun bentak orang teh bakalna itu ngobrol maning hes kunci lawang ajakan puasa celi urang ajakan puasa sungut urang ulah datang ka gibah ulah datang ka namimah ulah datang ka kizib jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa suku urang ajakan puasa tah nu hese di samping teu dahar teu nginum teu jima ieulah ngajakan puasa anggahota urang aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qada nya wajib kifarat wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah wajib disertai qada teh puasa ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir kajelema alaman nafsada saumahu ngarusak puasa nafi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam masyaallah sih ada bulan Ramadan jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima ingat nyana eta teh nya wajib qada puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim si hade bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan asa pamajikan gagal hayan adido sia aing puasa ya ke penting sia daekna jeung aing beurang ulah aing kerjeun Allah beuh tegep ade cek pamajigna kula mau digak bulu ngadengeun ka beda ti sasari aing ngaji pan ku ari mah es aing ge kamar aing khusus di cara paranti kholwah geus ka Gusti aing ge sana bisa hiber aing sawas pada ini Ramadan udah diganggu kusia antak di bulan Ramadan teh nu bagus we kieu neng gade neng bulan ieu kan bulan Syabannya tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan tah nu 10 juta jang neng bisa beli baju beli celana sempak sendal tah 10 juta tah 10 juta jang budak kurang 10 juta nya guys kakak beribadah bagus ya Allah oh nuhun kak ibadah bulan Syawal bebeja pemajinan kak kula leungit kongkorong kak terus sia tah mah henteu ieu bang diteangan kadi-kadi teh geueuh salah nondon meureun ci lain kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit kalau mau omong lah mudah eta dibagikan 10 juta tetap korak kakak mah pinter connect cah ieu bagus kos kitu tah petakeun ti kuari kae taya ses kakak mah ulah dipikiran Allah bae kakak mah beuh kak ja guru kakak ge henteu kitu beureun nya aing degalihan guru coba-cobalah degalihan guru aing iya hebat eta ibadah pas gitu eta kadirinya naon eta tah eta tasbih nu leutik tetep anu gede aya tang geus dipajangkeun hayang make nu leutik nu ieu hayang sedang nu ieu hayang bade jasa nu ieu ieu naon di Quran tah timeuti leutik sedang bude bisi kakak hayang nu leutik nu ieu hayang bade nu ieu dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak ge yang makan mana ayo ini naon ini kayak gelas ini jangan naon ini jangan kopi ini jangan susu
Cenah ada ka Allah ka Allah mah urusan roh aya awak papen kudu kopian segala rupa. Kakak jadi pinter kan atuh ngaji kakak mah gitu. Ieu bungkusan kopi susu mesti aya kok di kamar teh Kak ieu mah kebal ge ieu mah bisa ngawarung Kak. Lalu ngomong sia badi kiloan kieu meuli kopi meuli susu ketika geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta tah geus aya meuli buka aku kakak tambah lain kolah kos itu bakal warung leutik ngaranna tah eta disiap-siapkeun urang teh ibadah jadi kurang kan kadeuleu ya jarum ge dilempengkeun ka Allah jarum dilempengkeun ka Baitullah tinggal ngalempengkeun hate urang geus disiap-siapkeun geus ulah diganggunya coba pemajikan datang ke sabaraha kuatna ulah nyoba aing wana aing mah doakeun sia ya kakak dekat Allah nang 3 poe teh Noel tua poe can dekat Allah kalau omong sia penting memenang penting menang beurang tangkep Allah ka ditu ye bala di sia baju barah kieu atuh kamari ngadeukeutan lah carekan beurang kumaha ge penting mah teu naon ya tuku lagi geus siap ieu kai penting mah ieu ku geus teu pake calana Kak tah sing ade beurang mah beurang awas lamun beurang ngalaksanakeun jima lain deui urusanana ieu kobo sajabati kodok kudu mayar kafaratul uzma kafaratul uzma teh naon Kiai aitsku oqobatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba anu mukmin waduh bila iwadin salimatin an aibin tanpa aya urup-urupan jeung salamet tina cela yukhillu bil amal ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti mun eueuh abid lamun eueuh abid fa in ajaza lamun teu bisa maka wajib shaumu syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut ikan lain lalagan kafarat uzmat teh kos kitu Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut ya Allah ya Rabbi karim tersiada lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amus 60 miskinan wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi qutil balad saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa itku raqabah eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh kumpulkeun yatim 60 atau miskin 60 bere nyana teh saurangna sareter jadi 60 liter bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakannya nah kos gitulah aya ieu ge sahabat beuh cilaka tua cilaka kunaon sih cilaka aduh cilaka kumaha sia kula aduh kunaon aduh poh jadi teu kuat kula aduh kakapalan jeung pamajikan kakapalan atuh sia teh geus kitu kudu kumaha tuan kudu masalah geus kos kitu mah itku raqabatin bae geus perdekakeun abid anu bagus anu cacan dina gawean anu kuat boro-boro jangan beli abid tuan yang dahar gesek puasa bae atuh puasa itu bisa beli abid mah puasa berapa poe tuan 2 bulan berturut-turut syahrai mutatabi boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat karak sabaraha poe kula geus ngalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan geus batulah kuari mah mere eta non gara-garana korma 60 miskin atau gandum 60 miskin 60 liter waduh tuan atuh kula mah miskin
teu boga jang mere teu boga kayak tuan anjeun Nabi ka jero dibere ku kanjing Nabi tah Tuhan ijang saha ijang miskin nih supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin Tuhan deui nu miskin di lembur ieu jual ti kula Kanjeng Nabi seri nggak satu dah kusia tuh lah itu seri Kanjeng Nabi ge siapa paling miskin mah yang dibere bareng ayo geus kaparatan awak sia kusia keneh tahos Masya Allah babari jasa aja Kanjeng Nabi mah bawa ka ditu bawa punya lagi ke pemajikan non eta ka ieu ti Kanjeng Nabi jang kaparat miskin mah kurang miskin dahar kurang geus sih babari ta iyalah Kanjeng Nabi Masya Allah karim nu hese kabeh jeung Kanjeng Nabi aku setetekeun nu eman da aya jelema namu ka Kanjeng Nabi begitu namu ka Kanjeng Nabi mawa onta bagus begitu asup ka Kanjeng Nabi cak babaturan nu eman urang geus kebal teu ngadahar lagi onta ieu onta pelitu jasa peujit abek peujit batu geus peujit oh masalah guys saya ada tanggung jawab ayo guys pencit ya beres pencit bagi ke aing dik ngumput ku udah di bejaannya guys buat balik bejaan ngumput kan ngagali pasir seti keju ditutupan ku daun korma nya ada dinya we cici pas tamuna keluar kaget tuan naon teh kaget ontak kula anu mancit masa anu mancing iya tinggal tulang kalengna doang keluar Kanjeng Nabi sahabat saya anu mancit ya udah ngomong saya anu mancit udah ngomong gak baik diancam tadi ku neon udah dibejakeun kusianya wah teknya katilu kali awas sakali deui ulah ngabohong cak Kanjeng Nabi ya saya anu mancit ya otomatis kan nista baja utama bunga bohong nu eman singu eman di mana kuari wallahu alam bejakeun di mana undek ka bejakeun lumpang Kanjeng Nabi ke arah kabelah itu nanya sia mangin nu eman cicing sia mangin nu eman tadi dia cicing ulah loba cicing sia awas aing nabi Allah ya aing nabi Allah Rasulullah bejakeun di mana nu eman disigapkeun ku Kanjeng Nabi daun kormana nyana keur kieu we leman budang ja udah cekel ku Kanjeng Nabi dibawa ka hareupeun batu Aisyah kunaon eta mencit ontak ji kula menditita ku babaturan kula atuh ditita ku naon daek Mbak demi friend masyaallah Aisyah teh nyumput ka ditu nyumput kula teh umum kamagian ku tuan sedengkeun cek kula teh aing ulah di bejaan nya anak kene nu ngabohong ngabejaan ka kula aing geus kieu kudu kumaha sia nu eman lah tuan kula sok hese-hese tamu tuan onta bagus dipencit ku kula aju dibagikeun jang sahabat tuan bayar habak si nu eman mah kitu bayar geus ulah hese-hese tuan aduh gak Kanjeng Nabi bari dicekel di usapan meman sama bayar guys tadi duit gak kula numang mayarkeun kula daek mayarkeun mah saya sobat Kanjeng Nabi pikat serine karena nu eman eta pas kitu atuh geus beres bayar tadi bos superdit deus bayarkeun ku saya tuh hebat kan kula mah ceuk teh bayar geus ini untung kan ceuk teh untung cak Kanjeng Nabi ulah ngomong lah ini itu cak babaturan nanti mun aya pencet teh man Masya Allah jadi eta di zaman Kanjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun pikasebelen tapi pikaresepeun eta Masya Allah karim antak Kanjeng Nabi sok seuri sorangan ge belum inget ka sinu eman sok seuri sorangan heueuh bae ka panggijingna teh seuri panggijingna seuri bae etalah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah
kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala kulillahi ta'ala oh wasalah wajibu mal qadai al imsak lisyaub wajib barjeng qada teh kudu imsak ke kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat hiji di Ramadan alapi gairi puasana di bulan Ramadan lapi gairi itu hari di lain Ramadan. Nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep baik wajib imsak wajib kodok wajib imsak. Nomor kedua ninggalkeun niat petingna pohoan teu niat beranget teu puasa tetep bae wajib kodok engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang ieu sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman tasaharazanan bakal lair pabana khilafu disangka kunyana masih penting kene hudang gitu hudang nelejap jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dohar nginum teh tas nginum teh kan nyana ngarokot teh set bari ngadaguan azan subuh terbal di sisi mata besar kotok mah dibuka geus beurang sekira dulu di 3:30 barang dulu ka jam 1 deh jam genep ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka peting keneh dek deuli jam atau boga sangka we bahwa peting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib kodok engke natur eta teh wajib imsak poe eta teh beurang da teu beurang ini ya deh tadi mantap kurang jam-jam nah hati-hati kalimah alaman banalahu yaumus salasu syaban anahu min Ramadan nyana ngadedengekeun bae begitu ngadedengekeun tanggal 1 Ramadan ternyata encan kadenge begitu isukna jana teu puasa horenganan geus tanggal 1 Ramadan heuy 1 Ramadan ieu pa ieu ya Allah aing mah keur penting teu niat tadi ge isuk-isuk atuh geus gawudu di imah ngopi sudah teh lain tanggal 1 Ramadan harita keneh nyana kudu eureun tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak wajib qada. Nomor kagrep alaman sabaqahu maul mubalaghah min madbadatin wasin sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu ka kemur kecak ka kemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta kairung kan kairung teh lamun urang kairung kudu diinsisak digitukeun ka sebreng teh ieu kaleuwihan ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang nah ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna. Nah eta kerewed salawet ya masih kena zahir geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub nah eta teh kudu dikumbah anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun nah anu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kena zahir contohna kos basikeun supaya jelas contohna ente neuleuh kebo lamun ngising kan kaluar teh tah eta zahir ngaranna eureun ngising ngelepot deui ka jero naon bedana urang ge jakos kitu lamun hayang jelas ente ngising kacaan belah mana ieu atawa ente embu ngacaan nah ukur ku sorangan lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal nah asup sakieu cek piki batal sakit masuk sakit tah kan jero tah setengah saparapat teh
untuk nulis nu rapi misang tuh sarua bae awewe ge sami ieu awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo na eta teh nu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta Bang kan kudu jelas sing hade nyana naik kuduna kaluhur ke tu gentong lak belum pakai celana salakina mau sepidol ulah jadi sak pakai sepidol sak sing rapi nah diukna nu bari tah di sepidolan usalakina teh tah ieu nu kadeuleuk wae mah ieu tek eta anu kos kitu kana nu zahir ka dieu geus beres sekarang kacaan punya nya iya horengan teh tah kesya ngapraktekeun deui di rumah tungtuna batu kabur ngagambar tah eta ukuranana ai ge dipikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru mun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan atuh teuas kan parawan bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teu asa atuh zahir jauh bobolongan nya nama pan ai nu rangda mah kan beda mentek kieu na ge lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda nah lamun rangda geus boga anak wer nah dieukeun nu kadeuleu ku batal zahir eta ya eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal lamun diluhureun eta tuh masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal wahidin jeung awewe keur puasa batal wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal aya jelema keur puasa junungin edan batal walaulah loh sanajan seketika batal bae sarua wa bi ijma'in jeung ku ayan batal segerin dadabim mabuk ngahaja-haja batal sarua bae batal in nama jaminahan lamun nyana mabok teu ngahaja batal mabok daraan mabok kan itu geus sarua bae turang lembur kan teu meunang bau bensin sabau bensin atung geus teu bisa ajeun ku kumaha ge lembur bae ajak ka pamana ge moal haju ka urang kota moal lembur bae ngadarah daging nah naik mobil haju nyana non kitu katari utah uger teh batal tapi lamun ngahaja utah batal sing hade ulah ngahaja-haja tuh etalah cerita tentang puasa supaya urang rapi dina ngalaksanakeun puasa abeh puasa urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bae urusan puasa nuku urang dibahas tadi adalah tentang puasana sakadar puasa zahir disebut puasana puasa awam eta puasa kanak-kanak kos kitu puasa teh tawalah puasa zahir doang tenar teh nginung eta puasa lalaga
puasa teh kabagi tilu aya saumul awam tadi teh dahar teh nginum teh jima buka nama masya Allah pohara mantap cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haram huma jasadalan niron jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka pan mantep fokus urang nu mantap bunga naon susia teh nu mantap bunga cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka aing ge bunga kurang sok dipangmelikeun baju ku mak jadi aing ge bunga kurang aya saur sok sagala aya terjadi aing ge bunga kurang bonteng suri selalu mendampingiku tamun bukanya kopinya terjadi lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga bengis ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat di jelema nu keur wudu atau keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho ku lage teu diinum ku nyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai Tuhan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ke jero lawang geus ka jero mantap sih ada ka lawang masjid urang guru kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoan teh waduh budak ngaji ka Cilawang jadi kieu teh budak mantap urang Iran Syiah lawang masjid tadi kieu sabenerna mah salah teh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sidina Husein setiap jelema nu negara ka Sidina Husein lawangna bae kan ngomong negara ka Sidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang gila salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ngajero mang mentakeun hampura teu deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya nggak diberi bidadari nu biasa pangberekeun bidadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mantap cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mantap aya kacaritakeun jelema nu ngimpi
mimpi di bulan Ramadan kepanggih ujung kesenangan surga, istana, cai ngocor, makanan, minuman dan lain sebagainya. Teu kebal nyana keur cicing di sisi kali. Aya awewe Masya Allah. Gelis dasar. Hese nyaritakeun apa tak gelis. Kutilan. Cedaan. Pan awe urang mah sanajan geulis ge coba ge pitak ge aya bae. Bae. Nyana kan baca langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Di jurang mimpi. Itu ge sarua asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Cak nyana, kok maca la ilaha illallah? Ku lagi sarua hamba Allah percaya ke kanjeng Nabi, percaya ke Allah, percaya ke kanjeng Nabi Muhammad. Neng ieu teh gelis amat sih. Kula dipersiapkeun jang kakak. Aduh. Nyana di jero impian geus teu kuat jasa. Langsung ngarawe. Mundur nyana. Dirawe le mundur. Pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya begitu hudang, Masya Allah, sengit na aya kene, sengit na aya kene, kadeureureukeun kene langsung ngadoa, ya Allah, lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan. Geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh. Loba nu demo Gusti, paningan kula mangga sijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae. Teu kuat jasa ta ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalaga. Masya Allah, puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun, budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun, budak letik umur 10 tahun loba nu kuateun. Lamun budak letik umur 12 tahun bae kuat, 10 tahun bae kuat, 7 tahun bae kuat, atuh kumaha urang lu gede. Kuat apa budak puasa orok-orok ge kuat. Yang heuy bae budak datang ka magrib, urang sarua yang heuy datang ka magrib, naon bedana jeung budak? Puasa orok. Puasa nomor kedua mah muasaan mata, ajak puasa mata di samping teu dahar teu nginum teu jima, mata urang ajakan puasa ulah dula deuleuh kanu dilarang ku Allah. Ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah. Irung urang geus gila. Jangan benar lauk asin. Hayang geura magrib bae sabira lauk asin, tapi lain deui mah gabus sieum. Asana hujan mah bari teureui. Nah, ulah iru urang teh ulah. Masya Allah, ajakan puasa mata urang, ajakan puasa celi urang, ajakan puasa sungut urang. Ulah datang ka gibah, ulah datang ka namimah, ulah datang ka kizib. Jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa, suku urang ajakan puasa. Tah nu hese di samping teu dahar, teu nginum, teu jima. Ieulah ngajakan puasa anggahota urang. Mata urang geus make maca Quran, urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese. Mending daripada orang mun bentak orang bakal ngalayang bae, mun bentak orang ngeuleuh TV bae, mun bentak orang teh bakalna itu ngobrol mending hees kunci lawang trek. Gas hudang-hudang ke pas adzan maghrib aman inget ke uang bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare udang dohor sare deui udang asar sare deui udang maghrib ke isu kitu deui pamajikan aing masa tahu ge kosok-kosok kuat
puasa si positu ngaringku pas gua gatem daripada maksiat egos gitu puasa tak ieu hese ge muasaan ieu tadi disebut puasana saumul khawas. Mata ajak puasa ku urang ceuli ajak puasa irung ajak puasa lamun puasa model kos kayak kieu model kos dedahar teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata ceuli ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Iyalah anu dibadam-badambakeun ku jebal Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan. Ulah sok ngomong sambarangan, budak ayeuna Lailatul Qadar ka bulan naon? Syawal. Ini salah aya bulan Lailatul Qadar bulan Syawal, Ramadan. Ita muasaan mata ceuli tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget di cerita abah di pondok keneh pondok muka kakula bebeja Masya Allah etalah tanggal 27 Ramadan belah dieuna keur di imah di dieu kabeh perasaan nanam terakhir eta teh naon karang-karana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar kaget keur wuduna biasa kayaknya wuduna pas kasuku jempol cahayaan sinar kaget etalah malam tanggal Lailatul Qadar di puasa lah tak urang tapi kuari gara-gara belajar ti kuari coba yang TV kurang kasih sisikeun ulah renyak-renyak ganti gitu kene HP puasa ti HP bagus jago puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teh naon teh set ka dieu geus kieu dikenal pe di ge non gara-garana di non di ieu mah nang motor klakson eleh motor ke eleh goblok budak terek ini nyana tetep aya di goblok-goblok kayak kieu mobil enar ke tengah nya mah tolol eta kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala lamun hayang urang puasa anu mantep ulah hayang nyawa coba awak kurang teh bebe jaga pemajikan kakak nek di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib nya boka asana kakak jadi puting kayak kita siola sok itu atuh ka aing sugan we kula rada resep kakak hideung gana kitu bae bener putih kos ayam negeri kan putih kana tah urang aya ngajajal coba kos gitu tah tapak ngaranna puasa teh jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam nomor kedua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas aya deui puasa khawasul khawas puasa khawasul khawas mah puasa make kolbu selalu ingat ke Allah nya nama batalna lamun teu inget ke Allah batal asal teu inget ke Allah batal iyalah para mursalin para nabiin hese tabokos kitu mah nah iya puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas karana ceuli dipake ngadekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal nah teh kos kitu urang mah mun dahar batal mun nginum batal dan dibere tabah. Adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon persahkeun ulah kudu bingung-bingung ibadah lain ke pemerintah hanya ngumumkeun mun benernya menang ganjaran mun salah tanggung jawab jaga di akhirat jangan naga tetap ibadah ke Allah kula geus boga keyakinan sorangan geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji
nyawa si aing ngaji ya aing ngaji tuturkeun aing ulah ieu jang aing we sorangan tutungtur sama aing bae ieu aya merak keur ngejare bebeng ieu teh jadi kula balantaran atuh loba wasiat-wasiat geus lah udah carita kedua situ teh bagus dek make hisab sulamun nairen tanggung babarengan jeung ulama di dunia urang ngadoa bae wah surni fi zumratihim terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun di samping kitab-kitab lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make sulamun nairen bareng jeung Ki Mansur sakitu bae ente dek milu jeung Amerika los dek milu jeung Prancis los dek milu jeung Inggris legeg kusya aing mah milu jeung ulama bae geus sakitu ulah ngaharuan ka aing ngangge ka dieu di aing ku si Mansur ini anak emasku cekeun ada tuh aja pendek jangan salah lo ngapain ikutin gua lo sono lo sama Helmina lo sono isi goreng ke di akhirat tahun gitu geus tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres sakitu bae konsepna beres teu kudu milu jeung kula tujuan pemerintah poe naon eta nu kudu dituturkeun jang ente di cenah kula beunang milu ka kiai bae ulah sok iluna da ulah saksa ilu da ulah geus ka aing ka surga jeung diajak paing bah cenah kiai so amat ka surga ieu teh surga nu Allah aja aingna milu jeung ahli surga teh beres ya kawali cinta katuan Abdul Qadir cinta katua Maulana Hasanuddin cinta kabari kakarak balik ci zarah-zarah ti wali-wali nya nyahoeun ye si Mansur make kitabna tulis teh kumaha boga kayakin lamun teu yakin keneh bakal diajak kunyana tuh ulah milu di aing mah boga yakin milu geus dia digawe tah hayang dikitu-kitu perebut kayak wali ieu ish ulah perebut urang babarengan ayo parah ayo nu ngilu saya teh kebal-kebal jangan tetap diajakkan di tukang iya wakil carita hisab bun dicaritakan panjangan darjana tinggi datang ka dibere cara-cara rukyat jeung bulan-bulan geus aya segala rupa kamana ngujurna belah mana ayana mun rukyat leuleuna ka ditu apa ka ditu geus aya segala rupana nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang insyaallah asana puasa bareng lebaran ge bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran aduh jarang lebaran teh lah bae ya lain deui teh urusan kos kitu bae ieu mah lebaran urang di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang saso sote 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sehingga deh abeh mantep ya ibadah ya ulah sok aja diomong-omong ngontrak di sini zakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama ye sok aja dihaharuan batu dan ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atau ngising mah deh bandem dihanap lah zakat malain deui macam-macam ibadah ada kos gitu tadi mantap kurang mah kula mah nyaritakeun nu mantap dek balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna
di dia ge santri di dia tidak diterima ku kala nu endek balik di imah ngazakat ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung dicaritakeun masraf zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju diulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jangan supaya orang ibadah mantep hege salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu masjid salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodoh ulama ngabejakeun doa ulama hayang henteu dibere tilo henteu ulama hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah isaralah bae ieu keur carita ngaji bali mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai diberi Samarinda menanti zakat kadeja karenjak betungtung nama itu kudu jelas mustahik zakat pasal ada 8 nya fukara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kumaha teh engna ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu nalah kos kitu tah salah bae bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah aya badan amil zakat ditampung mantep gua ge setuju jasa setuju kuda ge lain lalagaan nah tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin mantep jasa udah sok aju salah guna dek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas Cipudoli mah embungeun atlas yang BHS bae malah mah yang tamer dua deh nya mah hayangna ulah di zakat ulah di zakat ulah ya kan deh beda ada sosial saja ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ya sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna aduh cenah ieu di dieu ge dipaksa bere di dieu mah ala kadar bae saha RT na teh nih uang rokok aja ya tuh ini mah buat RT aja saya ngezakatnya nanti di Jogja udah itu tanggung jawab saya urusan saya cek RT teh entar di sono enggak ngezakat di sini enggak ngezakat urusan gua itu mah mau ngezakat mau enggak itu urusan gua ke neraka gula gua ya cerita ibadah supaya rapi supaya orang mantap orang kan ge aing dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarukeun bener henteu daripada kos itu dikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ye boro-boro eta tuh duit jelas-jelas ge kudu ka dieu jah henteu ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan nih pemerintah daripada orang ngeraun kos itu kudu dibejakeun geus balik lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia ke aing mah Masya Allah karim urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan kurang wajib dibere zakat kurang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan kurang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib kurang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman ku nyana hadap urang wajib dizakatan ku urang tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu tukang itu mah tunan itu ngaranna dagang hadam urang tukang malukun teu ieu mah jang kebutuhan urang
sehari-hari eta hadap wajib kurang miskin pamajikan orang kaya pamajikan orang teu wajib zakatan ka urang teu kudu wajib zakat pamajikan orang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib di zakatan ku urang kemudian orangna miskin teu kudu zakat babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga teh pamajikan aga ya jang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh sah agak satu tah jadi geus bere arak dizakatkeun kos kitu teh kaayana masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib kawajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot teu kawajiban urang jaya bapana ieu supaya jauh supaya ke orang bolak balik bae ngajakat ke pemajikan ngajakat ke salaki lagi ke pemajikan nanaonan mending diliwat sabak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya sanajan geus ngelingan hungkul supaya orang mantep ibadahna nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah mentak urang hahampuran heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu boh kula manyuna sok sompra sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah ti Gusti Allah teu maksud geus andai kata aya nu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sakeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura kakabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan urang kabehan dibere teger mudah-mudahan puasa urang dibere kitu seger kemudian diterima Gusti Allah di akhirat urang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala sadajan urang leraskeun urang bacakeun heula Fatihah ka hiji haji hukul ti haji haulna malam 9 haul abah malam 9 urang lebaran minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu anu Senin nya urang puasa teh poe daun urang lebaran minggu Senin tan nyawaran Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu beres tah Minggu malam Senin nah berarti minggu Senin malam 9 nya hiji umur kosong ngaji minggu kedua urang lebaran minggu kahiji dan minggu kedua